budak mending ngalaliman dah we mah. Kalau ku salaki di bari 5 menit mending ngahep-hep. Kok salaki loba kasartaannya. Lawan. Loba pamer. Awewe lobana rehejem. Malah loba ngajaksar. Tuh naku. Teu cara salaki kurang pamer. Awewe disukaraja kalang ngaberere jiga bae sih manehna deui sia. Cing kurir nanya ka bapak-bapak, lamun bapak talian batu 40 kilo talian beuteung, ka mana-mana tong bilangan kuat moal. Modal. Apa sih? Malah ku Siti Aisyah, "Limada tasna'u hadza ya Rasulullah wa qad tatafattara qadama." Aduh, Gusti Rasul, gampara teu kedah kitu sesepan. Gampara teh kitu ge geus dihampura dosa nu atos nu barakah. Gampara teh ama ge bakal asup ka sawal. Ka aya abdi mah ulah wong teuing we ulas. Lami teuing we tah hayu teh tah hawatos, 2 dampal sampean nepi ka bareula jeung barejan. Kitu dawuh Siti Aisyah. Wah, sateuh. Kumaha Rasul, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura." Aisyah, pangna kaula loba salat sunat penting. Nepi ka bareja 2 dampal suku kaula mati-matian hayang dipunten jeung diabdis ku Allah. Jadi hamba nu loba syukuranana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa asba'ihi dzawil fadli wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan wa azim wa karim wa syarif wa majid ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta wa tarhamta wa tahannanta wa azzamta wa karramta wa syarrafta wa majjadta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tastarunu. Amma ba'du, kapayunan sesepuh ieu madrasah, sesepuh pesantren, sesepuh lingkungan Pengresa Mukarrom, Bapak Jengan Awa Purgon, Sarimbit, kapayunan para tokoh masyarakat, para asatir anu aya di lingkungan Kiara Lawang, khususna nu sami rawuh hadir, anu kusim kuring teu keuting dibanggakeun dimuliakeun, kapayunan para tamu undangan, ikhwan akhwat jamaah pangaosan. Iya nya kosong tah. Anu kusim kuring teu dimuliakeun, mugi-mugi sadayana teras tumeras kenging kamuliaan Allah fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah
dina ieu wengi urang tiasa kempel ngariung ngalingkung dina raraga mengikuti acara upacara peresmian madrasah Diniyah Awaliyah ya Al-Awaliyah anu sakieu megah ya disyukuri dina ieu wengi sabada rengse dibangun anu ieu teh tiap kampung tiasa ngadamel madrasahnya henteu tapi di dieu mah alhamdulillah anu meriyogikeun ieu bangun teh dana anu teu sakediknya sabaraha ieu tapi moal ngawujud ieu bangunan teh tanpa kerjasama bapak-bapak ibu-ibu nu aya di wewengkon tanpa kontribusi, tanpa sumbangan, tanpa amal jariah, tanpa sedekah di kaum muslimin nu aya di makom khususna nu hadir masihan ka ieu madrasah ibu lain merek ka pangresa ajengan pun kon sanes tapi ceng-celengan urang non deposito urang bakal kasamper jaga di akhirat model urang merek ka masjid lain merek KDKM ka imam masjid eta mah keur nyalametkeun jeung ngangkat darajat dari urang nyalira karana kabuntungan barokah kamuliaan berkah sedekah teh bakal mulih deui ka urang nu ngalaksanakeun amin amin jadi yakinkeunnya naon wae nu ku urang dipidamel naon wae nu ku urang dipersembahkeun kanu sanes hakikat mah keur urang nyalira amin amin liqaulihi ta'ala in ahsantum ahsantum li'al usikum hafalnya lamun anya nyieun kasaean kasaha wae lain keur batur tapi keur diliur engke bakal kasampeur jaga justru hakikat mah harta kekayaan urang teh anu dititipkeun ka masjid ka madrasah ka majelis ka tempat ngaji eta mah nu di bumi nu jadi kabanggaan kurang sangkarang boh non ma indallahi ba dina Al-Qur'an nu dititipkeun kana pembangunan eta diteureun di Allah bakal abadi wa ma indakum yanfadu nu aya di bumi eta bakal rusak bakal ditinggalkeun ke urang malah jadi rebutan ahli waris terus lalobana mah urang usaha adu belajar bisnis ngaraki payah saleresna nu puguh mah kur mudag-mudag lain bawakeun tapi tinggalkeun terus tinggalkeun mah kade berarti dibawa iwati ieu nu kabantun mah leres padahal jama ngala duit teh lain barang gampang barang hes malah ngala duit boro-boro barang halal haram gehes malah cek kuring mah mun dibanding-banding hese mah ngara barang haram jeung halal hese keneh ngara barang har naon sabaraha hese barang haram mah rasikona babakbel apa dan babakaur ngala duit teh jelema geus sagala cara halal
para pejabat sikut kiri sikut kanan, injak bawah jilat atas. Rakyat kaya yang lebih benghar, ngabelaan ngalanggar aturan Allah, rentenir non ngiluan karena bang emong ayo udah dia ayo lain baredong sih. Ekonomi ayam pulih make duit riba sarua jeung gering diubaran ku Enrin lain beki cager mon rentenir ngajukeun duit aya podolan utah nanti SPJ masukkeun kwetansi ngalicikan pake miskin ngarampok barang negara ngarenah barang rakyat ngorupsi barang negara tapi kudus sadar akhir nama geus ngalunggunung hanya dua pilihan dari Allah lamun tadi tinggalkan pasti bakal ninggalkan ulang leres saja manu kaya pae bawa duit aya Soeharto ge 32 tahun jadi pimpinan NKRI sabada Bung Karno subha maot nama balik ngaligin sing pulang ngalong teu mawa naona ngan ku anakna ku Siti Hardianti Rukmana diamuran ku Kemangnya kunaon untung ku kembang dan dina hadis kembang selama basah nu dialurkeun di luhur kuburan bertasbih dan beristighfar meminta ampun kepada Allah agar mayit mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pak Harto teu mawa naonna ngan mawa jasa dina tap MPR disebut Bapak Pembangun. Loba jasa Soeharto teh mata ayeuna negara keur acak-acak awut-awut seperti eueuh negara loba jelema nu ngalamun jeung ngalinur mendampakan Soeharto deui tol kitu pan lolobana jelema hadirin anu dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala balikna Bapak Harto bawa duit ngan bawa jasa Bapak Pembangun. Insya Allah sekecil apapun seperti ibu mil bapak nyumbang ke madrasah bakal dicatat ku Allah. Allah muasulaya jam Allah la yuhliful mi'ad. Soeharto bakal disambut di alam barzah ku pahala jeung ganjaran ti Allah ladang amalna. Amin. Tapi siapapun jenderal, siapapun pimpinan negara, siapapun para pejabat, siapapun orang kaya, kekayaan jabatan hanya dijadikan kesombong. Detik-detik acan dikirimkan ka Gusti, detik-detik acan dihutangkan ka Gusti. Demi Allah sia di mana sia tapae balik ka kubur lain disambut ku pahala tapi bakal disambut ku balakan serakan cacing yang poya-poya bilang ma agena anhuma loho wama kasam. Jadi sangkarang bongkam lamun teu dipihapikeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi loloba nama duit tenip lamun teu dipihapikeun ka Gusti lamun teu ditukeurkeun kana banda akhir lamun sekadar kurdunya mah semeduñ. Jadi urang mun hayang balik ka jati manggihan kamuliaan jeung surga naon aya di diri urang rek duit rek ilmu rek jabatan tukeurkeun kana barang akhir model ieu barang akhir. Amin. Amin. Karena urang perjalanan hidup dunia akhir sagera ieu di dieu anu ka Mekah anggar ke Mekah bawa duit rupiah teu laku dibelikeun di pasar Madinah jeung kapaksa kalau ditukeurkeun kana re lamun ka Jepang kana mata uang yen
lamun ka Belanda mata uang euro, lamun ka Inggris pound sterling, lamun ka Malaysia uang ringgit, lamun ka Yordan uang dinar, lamun ka Qatar uang dirham. Subhanallah. Lamun teh ditukeun mualaf cacak-cacak antara negara jeung negara, komo antara dunia akhir. Urang dunia akhir laku mata nulaku manu ditukerkeun kana amal saleh. Amin ya rabbal. Ayatna innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah meuli ka urang kieu lawang. Allah meuli ka hadir penting ieu. Amin. Danana, dayana, hartana, hartina, kesangna, karigetna, tanagana, ilmuna. Amin amin. Ya rabbal. Diberi kunaon anu eueuh apa imbanganana boroh panukeun ti Allah bi anna lahumul jannah, bakal diberi kusur. Nah eta diberi kusur teh lamun ditukeurkeun dihutangkeun ka Gusti Allah. Teu dihutangkeun moal kamu aya duit di Allah ladang haram naudzubillahi min. Eta mah memeh pae teh dicekek heula ku malaik. Nu korupsi pan. Memeh modal teh lumpang jeujereug. Larampe. Gagale. Apa beutingan? Segala penyakit barang dahar dilarang ku dokter. Geura. Tapi makanya ulah tiap jelema nu boga penyakit berat seperti stroke neraka, tapi lamun ustad stroke eta mah kamuliaan ti Gusti. Betul. Saur ataila dina kitab hikam al-masaqat ayadul muridin. Ada loba penyakit teh keur jelema ahli sujud mah eta teh kamuliaan ti Gusti. Ngarah bersih Allah tina kotor dosa sebelum bertemu jeung Allah geus nyadak saliran bersih. Subhanallah. Kaduana loba penyakit teh rek lulusna eta jelema nu takwa ka Gusti. Beda jeung jelema borokok. Eta mah apa digoengkeun ku Gusti. Yo abdi boga dulur, malah bojona mah alo ajengan tuh di Garut. Apa boga penyakit stroke 20 tahun. Stroke 2 tahun. Tapi bojona ngora kene eta salaki stroke bojona anakan 4 kali. Hirup lahir. Bari eta teh si salaki nama stroke jejereug-jegan. Mana dia apa di ya abdi anak kapi Allah bojona teh neng. Nah salaki stroke anakan aya 4 kali ngajawabna teh, "Mang, da parabotan mah teh stroke." Malah lebih gagah mata jelema anu geuning kitu. Mata jelema anu can. Jadi itu ieu mah nyaritakeun jelema nu pasilat naudzubillahi min dzalik. Memeh maot teh dibere teguran ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi Soeharto teu mawa naonna kur mawa jasa urang ge balik kudu mawa jas. Meong paeh belang nu ditinggal, gajah mati gading nu ditinggal. Urang mah naon lain deleuh pangadegna, lain kabeungharanana, lain popularitasna, lain jabatanana, lain luhur pangkat jeung apa gelarna, tapi prestasi jasa dan kerja, tapi amal saleh. Amin ya rabbal. Eta nu bakal kasampeur malah di dunya jeung di akhir. Karena Islam mun diamalkeun manhajul hayat li sa'adatid darain, sistem hirup lamun ku urang dilaksanakeun bakal bawa maslahat dunia akhirat. Ieu mah ekut tuh geus diomongkeun ku urang Haji Stalin. Itu tuh dirancaeke kayak tukang bensin Al Maksum leres. Eta teh si Raja Beng.
Kurang Jawa Barat kasup Raja Bensin karena ketika paena boga 87 pom bensin subha hari ini pom bensin sapoena beak 7.000 let jadi sapoe beak sabaraha liter 7.000 liter kali 87 lain moal kalkulator we sekian puluh ribu let si Raja Beng tapi mautna abdi ngahadiran Pak Haji Maksum Raja Bensin mautna ka kuburan teu bawa bensin namun bawa bensin meureun ka huru naon malah anakna nyarkan yang maut teu bawa solar anger balik kali ginci pulang along ewa keburuan datang bawa bensin belum masuk ke kuburan telurnya. Hadirin anu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau dibawa jasa. Naon? Mau dibawa amal soleh. Tak iya teh jasa ibu. Engke membakal jadi sedan anu megah jeung mewah. Nganterkeun ibu ke di akhirat ka surga. Amin. Ya Rabbal. Ieu madrasah teh meunang sararea bakal jadi tempat ke menuju orang lebih lengket jeung kental hubungan diri orang jeung Gusti. Ieu madrasah teh hiji sarana jeung media ke menuju ma'rifatullah. Amin. Ya Rabbal. Bagi babari bakal dibikeun pahalana lain kur di akhirat tapi di dunya kan. Yakin kan? Naon nu disodakokeun ku bapak ibu di dunya hiji bakal diberi pahala berlipat ganda. Kedua nu daek sodako moal hese sakarat naon. Sakaratul maut teh nyerina sering dicacak awak hirup normal ku pedang 1000 kali berturut-turut. Naudzubillahi min wa fi riwayatin sakarat teh nyerina sarua kulit urang seperti sapi disisit hirup-hirup. Naudzubillahi min eta teh parahna tapi nu daek sodako moal dihilangkeun ku Gusti Allah Subhanahu baik hanya urang sok ngaduantara dina pada salat Allahumma hawin bi sakaratil wan najata minan nar wal afa indal hawin teh muga ngaringankeun coba eta teh nu daek sodak katilu daek sodak teh panyakitna ku Allah bakal babari didamang saur Kangjeng Nabi dawuh mardokum bis sadaqah ubaran penyakit anjeun loba barang ber. Amin ya Rabbal. Nu daek sedekah insyaallah doana bakal dikabul dijabah ku Gusti. Nu daek sedekah insyaallah anakna bakal laluhur darajat jeung palinter. Amin ya Rabbal. Malah moal aya buraung jeung baragajul didamel ku Allah jadi jalma soleh berkat inung bapana daek barang bere komokan agama. Amin ya Rabbal. Nu daek sedekah engke di akhirat batur kajeun reka surga bakal dibeuleng ku Allah ku mata poe. Engke tadi mata poe teh ngan dekeutna ngaduruk jelema kurus sakilo satengah. Naudzubillahi min mata lolobaga jelema boro-boro ahli neraka nu bakal ahli surga ge banyak yang bermandikan keringat naon anu kakerebak nu semet beuh semet ceuli semet dada semet tak kumaha ngukur amalna tapi nu daek sedekah mah dipayungan bizilis sedekah make payung sodak disalametkeun ku Gusti Allah Subhanahu loba awas berkah jeung jaminan akibat jelema daek barang bere insya Allah urang mun boga kajian samana kudu keresa barang bere lamun teu bisa nyeun hade ka batur titip kana salamet ulah nyeun kaunan kanu sanes setuju insya Allah balik ke bakal kasamper di akhir. Tadi dibaca kokori misalnya innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah ya paman juhjiha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
terakhir nyaritakeun eta teh aya teh jelema bakal mah terus si ieu bakal pae ibu bakal pupus bapak bakal maot betul bapak bakal balik ka jati mulaka urang roh teh ti Gusti kumaha roh bakal mulih ka Gusti ariasan kasar tina tan tina bubuah tina tutuang tina bebeuti balik deui kana tan innalillahi urang teh keur antri leres keur ngabring leres keur ngengkeut ngalet ngabandaret ngembat-ngembatnya tangpin seperti kamarin bulan dayagung bapak ibu rumah tangga menerima kupon jeung karcis antri rek nerima naon teu nya kana daging wae atuh teh jumpari innalil usah kose nu belajar luhur kasur innalil eta naon bakal kaalaman kurang karena urang di subuh nepi ka magrib leuwih ti 20 kali malaikat ngalang-langan ka diri urang datang ka imam nomor 4 Gusti ieu mah tentong kewe urang teang euy stok dahareunana di loh mahfud lamun geus beak beasna maotan eta teh tiap subuh nepi ka mam data imam nu kadua nu mata Gusti mah gering geus rempo cing urang teh si rempo tah aya keneh geuna duntongna beasna mun loba keneh ulah ka di maotan mata loba nu rempo pajagong terus deui kana belah kaleh tah ieu mah Gusti mau kantong ke lamun ku Allah dibejakeun ka eta malakal maut dina gentong geus eueuh kajian budak mora bakal maot eta teh leuwih ti 20 kal urang teh keur ngengkeut ngaleut ngabandaleut ngembat-ngembat jatangpin keur antri geran moga-moga yang anu hadir simpan paderina amin moga siapa simpan dari pisan nah namun ibu bapak padari pisan sanu ngaruang manu ngaruang kajaman urang ngaruang maneh siri tapi urang moal sieun kumaha notifikasiana ku hirup sabada mah karena sekecil apapun juga pada melan urang sadaya bakal digusur ka meja hijau Allah dituntut pertanggungjawabanana percaya atau tidak pasti bakal dialami ku urang subhanallah tangke ibu teh boga umur 30 tahun cokot teh sebelum balik tagis ka takrib kabeh tek-tek bengek jeung bubuk leutikna tina tekad lagu lampahan ucap jeung joro-joro amanah kabeh nu diucapkeun nu dipigawe dicatet ku Gusti bukuna lain 3 meter didikeun iqra kitabah kafa bi nafsikal yauma alaika hasiba baca ku ajeun loba jelema aluk-alukan ngosyah maratan langit subhanallah anu di saliksi teh dibaca rata-rata punten amal hiji satengah kitu ge loba absen jeung alpa loba jelema ngosyah maratan langit ya wae latangan na surat Kahfi mali hadzal kitab ampun Gusti cilaka nah itu buku naon Gusti manis segala ayat coret guruntul jeung aya rekamanana abdi teh ka kebon batur ngaliwat metik daun sampeu salamar betaya di dieu padahal naon eta salamarnya abdi teh ka ngaliwat ka kebon batur di pagar dipetiskeun 2 jeungka betaya di dieu padahal naon kur barang sakitu mata kudu hati-hati mata kudu waspada amin ya robbal alamin la ya wailatana mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha hadirin dimuliakeun anu kaberhasilan engke di dinya teh ngaberatoskeun gumantung ayeun lain engke kuman engke tapi engke kumaha apanya ya engke teh kumaha naon pada ini ya cerik jebleh naon ini cerik leungit koret irang ini pagetok nama kayak jebleh ti ayeuna ngarasa salse jadi dina hikam aya bahasa dia Imam Athaillah Sakandari wa minan nujhi fin nihaya arruju ila Allah bil bidayah enggak berataskan
tina sebagian suksesna di akhirat jelema meunang ampunan surga jeung darajat teh arruju bil bidayah di dunya loba balik ka Gusti Allah. Jadi lain engke kumaha engke tapi engke kumaha ayeuna kan kete buruhna 100% mah dibikeun ku Allah di akhirat. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal arangir kabeh dibere pahala nu sampurna ladang gawe teh lain di dunia tapi di akhir ngan lamun gawe urang diterima ku Allah di dunia bakal dibikeun 100%. Amin. Mata lamun jelema bener salatna akan diperbaiki kehidupan sehari-harinya. Kumaha cenah duit hese usaha mojret dagang teu maju-maju taninya kitu keneh perbaiki salat. Amin. Ketika ibadah dan salat kita sehari-hari diperbaiki demi Allah kehidupan kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya disiplin. Betul? Ngadanya adzan aktivitas dunia berhenti sementara. Amin ya rabbal alamin. Nggak ada yang ada, oh iya sudah datang panggilan Allah. Betul-betul? Kudu morenya, kudu ngagebek, kudu ditudurubon. Bener-bener panggilan adzan teh jadi ketukan hati, jadi penggugah rasa, jadi sentuhan kalbu. Segala aktivitas dunia berhenti sementara untuk menuju wudu itu pun tidak akan memakan waktu yang banyak. Wudu itu paling 10 menit. Betul-betul? Kemudian berunduk di hadapan Allah paling 4 jam, tidak akan merugikan bisnis, tidak akan mengganggu kinerja, justru akan jadi barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Kukuring dibebejakeun di Pemda cek para karyawan siap tapi sholat henteu dialog teh. Udah ada Allahu Akbar. Briefing rapat, mohon hadirin rapat disekor dulu. Tunggu lagi yo, tunggu ya sholat mentel ya lo. Kalau lo nama iya, ada teh dianggap hintut kuda, non? Ada teh dianggap angin lalu tanpa bekas. Kalau tidak lewean, as-salatu khairum minan naum. Tersolat gitu naon begitu. Jeung nini peot di si kajang nu katisan ku ibun as-salatu khairum minan naum jeung si nini salat mah kanggo nu anon. Jadi dianggap angin lalu tanpa padahal itu panggilan Allah kudu cemas, kudu ngagebeg, kudu tuturupun segala aktivitas dunia berhenti sementara itu pun tidak akan mengganggu gawe ngaladangan bisnis tani ngajar naon wae kegiatan dunia tidak akan mengganggu kinerja juga tidak akan merugikan perusahaan kita justru akan jadi barokah. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin. Hadirin dimuliakan Allah teh jalma-jalma nu kumaha anu ada datang panggilan Allah segala aktivitas berarti sementara jalma-jalma anu menyikapi karena agama teh sebagai kebutuhan hidup non. Jadi urang teh karena agama, karena iman, karena ibadah, karena amal sore teh kudu butuhna seperti karena artos. Setuju? Butuhna kudu seperti karena sandang jeung pangan. Setuju? Amin ya rabbal. Lamun urang karena agama butuhna leuwih kabutuhan dunia demi Allah bakal karasa kalemna nikmatna, bakal karasa lejatna kareueutna ibadah. Amin. Jadi banyak kuring. Ibu-ibu ini orang kiara lawan 100% umat Islam. Aya nu ngaros dongkol jeung kecewa di tita salat ku Allah 5 kali sampai seperti ayat-ayat. Ayat. Justru dongkol kecewa teh lamun urang kakantun ibadah. Asal diri berbuat dosa. Bahkan apa loba jelema anu ngarasa lejat kareueut dongkol teh mun kakantun betul-betul. Taeta teh siri amal urang nu geus dilaksanakeun saur Imam Athaillah dina hikam amal urang ditampi ku Gusti
amal orang bakal jadi buah sur. Amin. Lamun orang beuki nikmat dina agam terasa kapah. Qala ilah dina hikam. Man wajada samrota amalihi ajilan fahuwa dalilun ala qabul ajilan. Enggak. Saha jalma nu ngasaan buahna amal ibadah salah sahina karasangeuna nikmat tenang batin sakinah tumanina ladang beres apa ngalasan ibadah perintah Allah tak eta teh ciri ibadah urang alal qabul diterima ku Gusti jere ibadah urang bakal bawa urang kasawar. Jadi orang terdongkol jadi begini karena agama jadi kebutuhan hidup. Amin. Cirina teh kieu la yasmaul mu'min min khairin hatta yakuna lahu muntahul jannah. Digambarkan ku Nabi moal wareg-wareg jelema iman kawas urang kiara lawang ku kasarean ku amal soleh engkewe wareg nama di mana paamprok jeung surga. Amin. Jarobah kaduana bakal pastabikul khairat berlomba katiluna bakal wasari'u ila magfiratin bersaing kaituna bakal pasau ila zikrillah berkompetisi kudu paheulaheun kudu paburu-bur kudu berkompetisi kudu berlomba dina amal soleh. Kayak ciri nu butuh karena agama beda jeung jelema nu karena agama disikapi sebagai kewajiban eta mah ku Islam teh ku agama ku Allah ku Rasul asa dipaksa asa dibeunberat asa dibeban nih betul daek nage loba alasan atun tuh non karena perintah Allah harehar cuek, udah bapak-bapak diambil, bah, cek anaknya, iya geus tohor, tuh setengah satu, gede kagok ngarokok, suka nemeakeun sabatang satu geus beak ya loh, itu beak, harehar, pada keur kepentingan manehna, ibadah saeutik asalloba, paling tidak sampai beja-beja, kunaon hewe, putih geus tahajud, mah beda-bedanya tuh. Tarik sekali balik keberangan tadi hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ibadah saeutik asa loba ibadah samener asa gede ibadah sagede asa lil ibadah murah asa mah ibadah pondok asa pan ini ke tempat ngaji 5 meter mani asa 10 km cicing ke tempat ngaji genep menit asa 10 jam sodakoh ke madrasah 4.000 asa 7 miliar karena kaharean teh para lain para bujur ngait kanan awewe dan jadi gituan non dia dongeng ti awewe dia mah abdi keur moyan aya nu ngaliwat ibu-ibu opatan hei awewe udah panjang bibirna teh hari kamari hei kalau hajat tadi watas nya abdi mah setengah 11 ucap mah setengah 2 kita sanggup geus heuras beunana geus beak lauk tinggal cucukna sayur kurcena untuk ngaritis kaduhung amplop 100.000 mata abdi mah eceuk ditempuran dahareun heula lamun dahareun geus kalah beak ku abdi mah disokot deui paling 25.000 gitu eta suka derekeun sampai ka dieu awewe bibirna panjang nyai nempuh nyai panganten lah awewena di malah konten apa ya? Dah jadinya eta panganten awalnya ada tegeris-geris ting, cuma petot itu. Tapi eta teu bengkok ti kolot alus milih kajian petot, salahkin mah gagah. Jika Pangeran Charles gitu. Terus kumaha? Dan bedana mah cek datang dirinya mas kali lagi 200 gram gitu. Eta tutulu ya nyebut petot. Mari datang karena undangan kawin ke teh setengah wajib betul jadi pun kurang teh udur datang kalinya menang pahala ti Gusti kumaha balik mari ngomong ke batur beak pahala mata ku ade mah jelema leuwih ade tong loba ngomong jempe pal yakul
lamun urang bener ngangkeun jaminu iman seueur carios teh loba piomongkeun jeung loba doraka leuwih hade jem malah hade mah lamai basa dipake zikir ka Gusti pada Kangjeng Nabi mujen-mujen bejuga tujuh ulum dege apa diundangukeun dada Kangjeng Nabi lafaz Allah nggak guru Allah hebatnya yang guru pikuliah sakti ahyani zikir tiap renghapan Allah ayo urang juga marmot duit nyanyi rumah santel awewe gitu teh rumah teh naon dia baca kubalik lain cekuring nanti dengekeun na medsos hari awal teh turunna ke Siti Hau hari awal teh dirapal ku Allah tina organ tubuh Nabi Adam saurna na hadis Bukhari Muslim tina tulang rusuk Nabi Adam anu ken anu beng anu beng jadi awal teh bukti nama turunan beng bisa ditanyakan ke sahabat Rasul naon dari awal numpang bengkokna lahu luhurna naonana lambai nah makanya disebut bengkok lambai na sok ngetel bimbau babola mentekan sumpunan tak seneng awewe di salakina mau genep rupa teh jadi loba dua sipen tilu bungkus kul 4 pinuh le 5 gede sih ayah naon kita nyaritakeun ayat innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah ituna wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Awas. Ieu mah keur nyambut jelema nu keur sasodaqoh. Ditaros-taros ka pangarsa ajengan aho, ieu Ustaz Ahu, Ustaz A. Loba duit di dia di lantai, mah di masyarakat teh di dia subhanallah. Abang masyarakat sarol, masyarakat ahli sur. Ketika mampu, gotong royong ngabangun madrasah nusa kieu saena. Itu mun anggaran Pemda negara sabaraha. Terusnya tapi lentik gotong royong betul ente berat ente ngap kamu lamun kabeh mah gotong roy engke bakal direunikeun ku Allah di akhirat milu apa marojong kana naon kepentingan agama kalabat madrasah malah lamun blak-blakan ibu halusna ibu atau sedekah ka masjid jeung ka madrasah gede keneh pahala ka madrasah masjid mual aya usian mun teu di briefing heula di madrasah. Atos. Bae ka madrasah mual aya ka masjid mah. Mata sedekah nu hade jariah gede ka madrasah karena keur ngadeurkeun jelema nu takwa dae ka masjid. Jadi nu hade mah ka madrasah heula masjid hade alhamdulillah. Abdi mah eta keur nganjurkeun tiap pangaosan. Tah mau dibayar mau jadi imam masjid dan menjadi guru agama karena peperiheun dari negara urang mah kursa ge muktesna kajian cek UUD 45 awas yatim piatu jompo prasejahtera tanggung jawab pamaren lain eueuh lain teu dibere eueuh bikeun apa bikeun loba dilam apa gini hari di negara Islam anu bener organisasi negara ya guru ngaji teh gajina panggedena melebihi apa pegawaian yang lah tapi boga alumni jadi imam di Mekah jadi naon jeung dae ngatahan besin JR di Masjid Miftahut Taubah di Alhamra Jalan Sari Siptin mereka jelas jadi batasan kota Mekah orang mana orang Cikel hari modal nama ada ngaji Quran alusorana mimiti nama di penta di testing
di PKK itu teh keur muadzin jeung tukang kom, tapi lama kelamaan jadi imam masjid. Hadienakeun mamatahan besin JR, langsung didaftarkeun ke kerajaan itu teu kurang ti meunang 2 miliar itu. Coba. Coba gede 2 miliar gajina. Kawin ka urang ditu, koyona teh lain hiji 4. Ai abdi ka Mekah, aing mah eleh ku sia goblok. Ikomah teh ngieu di ditu geus boga KTP. Urang ditu make gamis dan siga urang Arab tapi ka poho deui abdi manehna make igal. Di tanu hideung teh nya sorban beureum make gamis anu bodas terus make rangkep. Itu tanda rangkap kebesaran seorang ustad, seorang syekh. Subhanallah. Bari itu lain masjid jame, masjid tajuk, untuk dipakai rumah. Gitu diperhatikan anak orang Mekah. Mata di dia periode terjadi kawas di Mekah tah, loba ustad nusangsara, kudu paheula lain barang beres 1 juta. Tapi nya loba. Amin. Lamun usum zakat kedua astab zakat anu 8. Bikeun eta ka ustad mah kasum sabilil 1 juta. Karena panggedena barang bere teh ka ustad, lain aing mah hayang dibere lain. Siapa tuh wajib zakat sebarang bere? Nah dia mah hak kebenaran perlu disampai. Pun bojo mah Mekah ulah diomongkeun jeung hayang dibere nah ada aing mah kaya. Aing masuk barang bere, anak pun batur bere tarima we. Aing mah benar kan kudu disampai. Mobil boga 7 aing mah. Punten heula. Saur As-Suyuti anu ngaran Tafsir Jalal dina kitab Bughiyah Mustarsyidin wahidatin. Awas, perhatikan ulah leungit tapi kamaotnya. Wahidatin duit saperak didikeun ka umum eta teh jadi 100.000, 10.000, 100.000, 100.000 tah kajeun saperak, kajeun saper jadi 100.000 eta mah ka umum. Nu kadua wahidatin sodako saperak kajompo 100.000, 1 juta, 10 juta. Kajompo ini laku jeung ake-ake renta 10 juta. Lamun kayatim hiji saperak 10 juta jadi 100 juta. Subhanallah. Lamun kailung bapa wahidatin saperak jadi 1 miliar. Liqauli ta'ala yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum falil walidaini wal aqrabin. Para sahabat tumaros ka anjeun Muhammad, kasaha Rasul sedekah nu panggedena ganjaran? Jawab ku anjeun Muhammad, falil walidain ka ibu rama. Kasaha? Eta mah jadi sabaraha? Samil, tapi kan 10 mil. Saudara sayuti. Sodakoh wahidatin ilal faqih. Nyawa santrima faqih wal asatir. Jadi mereka ajengan ka ustad hiji teh bakal 100 miliar. Nah, maka Allah. Nah, sebabna mereka ustad lebih gede. Ti ustad lamun dibere sok diluahkeun. Ajarakallahu bima ataita wa baraka fima abqaita wa ja'ala laka tahuran. Amin. Doa ustad tukang sujud bakal deukeut hubungan jeung Gusti Allah. Eta nu matak jadi 10 miliar. Subhanallah. Ya meleletikanna si ieu ustad leletikannya. Kamari na Ramadan bulan naon? Aya mereka Mekah naon? Mereka aku 35 juta harganya teh. Yang masihan teh hari ulang tahun travel madani bisa nah teh tukang beca teh. Nah teh tukang ngadu. Nah teh tukang ngacul teh kuring. Hayang kan pangaresah teh kitu. Abong tukang usaha kuring ini teh teu masa
eta nu ngadenge-denge jamaah kuring leuwih 30 urang milu cing ari 60 sabaraha keuntunganna lamun merek ka jelema nu umum moal dituturkeun betul-betul tuh itu gara-gara apa ya sia kiai ya ustad jadi babales ti Allah komo di akhirat bedunya nunutur kuring 60 or geus sabaraha keuntunganna geusnya arti jadi ibu Rama anak yatim aki-aki renta nenek jom rana kol kumaha rana nomora hah anak serius abdi mah meuli kangkung hargana apa sabari kangkung 1.500 aja pun bojo teh geus 1.000 bagus neng abdi mah kangkung bojo geus kieu cuat 8 anggar nyebut naik geus balik akang teh mah bongkaran mending kudu dibeureut atuh naon belajar we jual beli mah geus poe dibeureut jeung dagangna dulu sarua anak ge kaasup parkir mis sarua jeung yatim karena eueuh salakina malah dina patul muin lamun rana boga emas sakilo tapi salaki geus eueuh penghasilan itu hak menerima dana kompensasi subha karena kaasup kategori miskin sarua nya amin ya rabbal alamin ieu mah medah aya dina katerangan dawuhan Imam Jalaluddin As-Sayuti eta teh tadi berkana ku Allah bakal dibikeun sagala leutik hoyong doa diijabah anakna saroleh berlipat ganda teu hese sakara meunang syafaat di akhirat amin ya rabbal alamin geus wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur pati-pati banda dunia kalebet duit teh eta teh apa melainkan kehidupan anu nip anu eta dunya pan loba jelema nu kabeljo ku kehidupan dunya buktina loba jelema nu beunghar anggar teh tumanin teu sakin tumanina teh deureul kadang-kadang tumanina tumpak nini geuna atau sakinah saya aki-aki ngeuna awas teu bawa tumanin loba jelema anu hirup dina tumpukan jutaan miliar tapi seperti jelema anu pakir mis ngarasa halap ngarasa haus ngarasa kur padahal kudu kumaha nu aya moal be eta duya apa maka dina Al-Quran dina hadis lau kana li Adam wadian min zahabin labtagot halifan lamun jelema geus boga emas 2 gunung hayang 3 gun hayang 4 gun saur Nabi moal wareng-wareng sia eta ku harta dunya warna mah engkewe di mana genggerongna di mana geus dicocokan kutan naon ngaranna mah hiji tah beuki loba beuki haus beuki loba beuki miskin beuki loba beuki kurang 2 beuki loba beuki resah beuki loba beuki galau beuki loba teu ngeunah apa bisi kuring wadul jelema loba duit teu ngeunah hees ilit ka Jakarta naik beus anu patas tong loba mawa duit 500.000 500 bikin ka konektor 200.000 sakuan 300.000 geng duduk dina jok empuk AC ngahiriwir mobil jarebet 5 menit dan nunut hees tapi kakeret diudangkeun koreja teu keureuman cek konektor loba bolos ka rambutan mani asa karek dieu naon mah naraos kulem pantesan pang naraos kulem teh mawa duit na 300.000 tapi mun mawa duit 7 karung jawaban jujur hees moal ah mannya hees moal apa yang boga duit jadi demi Allah loba duit teh lain senang galau resah teu ngeunah teu ngeunah mall abdi mari ka Mekah sok ari mutajab teh antara Hajar Aswad jeung pintu ka eta teh bolong
mohon ka Gusti lain berarti lain di luhur hartina doa nu dipersebarkeun ku si eta bakal dikuping langsung ku Gusti anak di beuki deukeut ngaralu ieu mah nyaran teh we dada teh kana eta sadarwan deukeut bulu tajam ari digigir pantok kawah di jengkalan pantok kawah teh kumas lebarna 2 meter jangkungna 4 meter ari kana rasa jengkal didinya aya Abdullah bin Laden dijieuna teh ku Abdullah bin Laden bapana Osama bin Laden 4 ton satengah jadi Mas Cokim 4 ton satengah abdi ngalamun didinya kabayang ieu pantokan Mas Cokim 4 ton satengah lamun dipake kongkorong keur awewe bakal leuwih gede batan rantai kareta api ceng ibu-ibu aing rek lamun ibu-ibu make kongkorong 4 ton bisa lumpang wow lain wah bae sia ari opa saudara tengah mah setum bapak-bapak setum leras marah ngerti dunya beuki loba beuki ngabeung oh nya wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur teu pati-pati banda dunya teh kur kasenangan anu nih abdi pernah dahar jeung nu beunghar tapi beunghar tina usaha ladang beas ladang naon tapi lain beasna jiwa sakinta lain mulina gitu di Thailand di Bombay karena kapal saya datang teh apa 5.000 ton 10.000 ton karena masuk di Indonesia seluruh dong subhanallah jadi kita mau belum ada kabila-bila ada mobil lagi 15 miliar hargana ya abdi dahar mana nama terdahar sangu dilarang ke dokter ngalebok kentang 2 guruntu ayah beas di ribuan ton telah dilebok ayah duya gunung ngerti mobil 15 miliar tekadiukan karena nyeri bujur na'udzubillahi min itulah tanda wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur yusro hakikat marahmati Allah bila aura-aura sarwa nolobabana jeung sangsara ge betul di abdi mah aya bibi-bibi can kolot teuing imahna genep kadalapan ku bilik jeung ku palupuh suwawana beurang peuting ge tara dikon kadang-kadang turun ka luar rek tahajud ada jelos ya apa kantor depan teh dikunci jeung ade bibi tara dikunci cenah ajengan naon paling di imah bibi paling jodoh butut naon sih we nyolonong jelema teu bener ka jero bi ulah kada moal bibi ayo bisa jero marek marakosa bibi di dagohan teh itu aduh itu yang diperkosa si galo jadi eueuh beban kan wae ngomong ya betul da eueuh paling manu beunghar 5 tingkat make besi make tralis kajian pantodal apa 10 setingkat yang 10 tapi di besian kasana gitu 15 mili curah oh pakai anjing herder mukul security bawa pes ngarah betah tapi di heresan tengena galau jeung resah eta teh jenderal bintang 4 jabatan jadi menteri kabinet terus telepon ka ayeuna mah teu HS di mah jadi bagutet ge dijaga urang ka hotel gara segala aya maka hotel teu HS minta pel tidur ngalebok pel tidur kakak bisa sayang setengah teu dila HS nage nu sayang tengah teh teu kalau karena ngimpi di udag-udag ku KPK tuh mah ebo soalnya kawenehan lo tukang beri HS di Nagaleng pakai kasur jalannya aya wah kita mau dikada masih galonya udah mau dipaling nopet mau yang beri di dia kadang beri manena di dia pakai kasur tina jarami betul nah kereknya gerek di Cidahu di abdi kada Sukaraja mang memang aduh cenah Aceh dan nyebut Aceh ke sini mah mang gimana Aceh kucing mana saya mau nyebut Aceh, saya mau nyebut Aden nyebut Aden, oh Aden Udin nama
aduh mana ini mah teh lagi terit acan bari tinggi suha membencana aceng bieu nikmat pisan terus sare teh da ngimpi kawin ka bidadari cing ibu-ibu mana gableng salah gitu kang bari mana jenderal geuleuh subhan wa malahayatud dunya illa mataul gurur. Tadi ayat dibaca ku Qori tepati-pati banda dunya teh kur kesenangan anu nip loloba nama ditinggalkeun meunang hese capek peras karinget juga jumpali teh teu diterapkeun kana kahadean seperti teu diteuneun di madrasah gitu nya. Ibu teh katipu insya ieu bakal kasabar jaga di akhir di dunia kene bakal dikubul doana bakal berlipat ganda paganti di Gusti Allah. Allah mere paganti jauh lebih besar paganti jeung balesan batang amal urang nu dipersembahkeun. Jadi urang mun ibadah sajeun ka Allah mah 10 meter ganjaran urang mah 1 meter Allah mah 1 kilometer ngaganjaran. Urang mah sodako saperak Allah mah 1 miliar merena subhanallah. Diberi sehat diberi nikmat hirup alhamdulillah. Tapi makanya nanti sebutnya mata lain duit unggul aya duit dibikin penyakit loba eta mah lain rahmat betul tapi sagara nikmat gitu sagara urang ya di tadi di maghrib nepi ka ayeuna mani nikmat teh ngisap oksigen naon coba oksigen dalam ku Allah oksigen diputuskan dipegatkan kehidupan jelema urang umur kur 5 menit singkal leak alhamdulillah bari urang ti subuh tadi ngisap oksigen mun meuli di rumah sakit sebar duit bari urang teu bayar ka Gusti Allah subhanahu teu bayar padahal lamun jelema boga penyakit paru-paru basah dibawa ke rumah sakit diheulakeun dibawa ka UGD ngarenghapna teh meuli oksigen sarenghapan 1 liter oksigen ari sapenting beang 900 liter berapa duit yang harus disediakan urang mah teu apa meuli ka Gusti lamun ku Allah diputuskeun di 2 jam we datang deui maot jelema moal aya tapakna bangka jadi bang eta teh rasa jadi lain nikmati Gusti mata di surat Ar-Rahman oksigen teh rahmat Gusti oksigen teh pancaran rahman Gusti mata aya surat Ar-Rahman rasanya saya tungtung teh fabi ayyi ala irabbi nantina yang sekarang kalau mau baik manusia mau terjin nikmat aja nu mana deui nu ku aja diangres tadi aku teh dirasa padahal kabeh nikmati Gusti Allah subhanahu coba lamun di dunia 2 minggu cai dieuwekeun ku Allah moal aya kahirupan jelema bakal paraeh karena sumber hirup teh tina coba lamun urang sapoe sapeting 12 jam berang 12 jam ada tong aya penting bisa angkena 24 jam barek kumaha saudara lamun mun terang mentring seperti lohor 24 jam itu leuwih ti 200 derajat celcius panasna suhu udara komo lamun 10 po komo lamun sabulan sok aya penting berang terus apa saya ada seluruh lautan seluruh benua akan apa habis bakal sangat koletra gunung-gunung batu bakal hancur mendidih naudzubillahimin besi bakal jadi lumpur lamun terus panas tebet kedua lamun penting sebulan moal aya kahirupan karena bakal pinuh dunia ini ku gumpalan es subhanallah moal aya hirup karena eueuh haneut subhanallah iya ya doya teh di luhurna aya lapisan ojon naon lapisan ojon teh di
disaring kawasayakan supaya mata poe teu panas teuing lamun lapisan ojon dieuwekeun ku Allah tatangkalan moal harirup nu melentung nu meunang ngaseup nu karek jadi bakal tarut tuh luhur lapisan ozon aya lapisan atmosfer eta ge dihalangan kawasayakan supaya penduduk dunia teu kebentur-benturan meteor ku benda-benda langit sok aya batu di langit katanya sok aya seperti meteor eta teh bakal nyilakakeun jelema ku Allah dihalangan eta teh rahmana Gusti fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban mata kang Nabi mah punten sabada turun ayat kumil laila illa qalila teruskeun nisbahu awin kus minhu qalila awzid alaihi warattilil Qur'ana tartila teh eureun Nabi Taimar 24 jam tahajud nepi ka bareja 2 dampak sampeanan jadi Nabi mah balas tahajud teh katisan wengi bareula rorom ari urang dia rorom dia kadang naon Bagas awak, kamu gede. Mana ku Siti Aisyah, limada tasna'u hadza ya Rasulullah wa qad tatafattara qadama. Aduh, Gusti Rasul, gambar teu kedah kitu sesepat. Gambar teh kitu ge geus dihampura dosa nu atos nu barakal. Gambar teh ama ge bakal asup ka sawal. Ka aya abdi mah ulah wong teuing we ulas lami teuing we tahajud eta hawatos 2 dampal sampai nepi ka bareula jeung barejan kitu dawuh Siti Aisyah maksudna kumaha Rasul afala uhibbu an akuna abdan syakura Aisyah pangah kaula loba salat sunat penting nepi ka bareja 2 dampal suku kaula mati-matian hayang dipenten jeung diabdis ku Allah jadi hamba nu loba syukuranana subhan Nabi teu pernah dosa tapi maca istighfar tobat 100 kali ari umumna jelema dosa 100 kali tobat teu sekali-kali dibalik coba naon teh keur syukur karena nikmat Gusti mata Nabi Daudna lamun ugi dibagi seperti lu penting keur maca kitab Jabur seperti lu penting keur tahajud seperti penting dianggo istirahat namun sababna ngarah jag-jag teu layu mata ibu-ibu bapak-bapak dosa kerasa tahajud disunatkeun pada lohor kulem disebut kaelulah eta teh sunat sun kulem jam 1 jam 2 disunatkeun digajar kulemna namun sababna ngarajag-jag keur tahajud penting ari umumna di abdi di Sukaraja tahajud teu hees sama dilaksanakeun ya coba tanah mah kitu seep waktosna baraja 2 dapat sampai anak keur syukur karena anugerah nikmat Gusti karaos nikmat abdi mah pernah aya jelema nu ngalapung bujur pamajikan pasea ieu mah pamajikan jam 8 duka urusan baraja duka urusan duit ditarapung bujurna teh ngajumpali meureun bujur milenium mah teman bujur naon hari sampean keur ngalapung sanes keur angkat eta geus napung pojok suku salakina peng apa kegerungan dibawa ke Mang Adin ke raya kere Mang Adin orang Ciboler tukang ngurut hari balik teh jam 5 balik teh kalemur kegerungan malah satu penting teu sare geus dipopokan ku cikur jeung ketan hideung angeur baru nepi ka ampun-ampunan ka bojong eta dihampura sujud tobat angeur nyeri pokoknya satu cokol pake nalapung bujur coba sugan derek 3 poe 20 poe teh canggeuh teu bisa leumpang horonang malah boga sawah 2 jengkal di lemak di pipir apa paculkeuneun can di arin can di cacar bari ngoronang mawa congkrang aya nempo sawah mani geus jambring teh bari kieu bari apa ngoronang di kituan
kan sok cokor ka saeutik. Allah mah gampang rek saja lemahnya. Awas, pakai dalil. Man akraman nisa faqad akramallah wa man ahanahunna faqad ahanallah. Saha jelema nu ngamulyakeun awewe eta jelema dimulyakeun jeung jelema mulia di payunan Gusti. Saha jalma nu ngahina awewe eta jelema hina bakal dihinakeun ku Gusti Allah. Duh mani buka irung pangeunakeun. Coba. Kapencu balik ka imah gegerungan ku babadotan jeung betadin kakarasakeun. Ari geus saminggu beungeut saya si darahna teh. Si orang bawa ka jeung manuru disuci, bapak ieu mah diabetes basah, naon? Kencing manis. Ieu teh sadetik 300 orang nu paeh nyawana ngalayak di Indonesia ku panyakit ieu. Nya weh ngadamel resep nepi ka juta-juta da mahal si jelema nuruna. Tapi kudu sakali kabeli resep dadak jelema teu boga. Ngajepat lama-kelamaan nepi ka buru. Naon? Lamun aya speaker inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Euy buah-buah situ maot teh. Teh hirup keneh. Tah eta teh geus buru. Ayeuna mah dibawa ku lurah ka Bandung deukeut Persib aya rumah sakit Al-Mahera. Naon-naon? Kudu diamputasi tina pingpingna dineug teu. Terus saya sabulan balik kalau pur suku tinggal hiji. Tinggal naon? Kita ada berkah lama. Oh yang mengalir kita berkah melapung bujur-bujur lain. Kita malah. Coba balik ke Islam tepa kalau kedua suku lu hiji deui sesama di kabawa guru. Dibawa deui ka rumah sakit ayeuna mah nepi ka 3 tahun di sapada talapung bujur papajikan bujur apa diteug-teug deui tina palang ka kanan. Balik ka imah teh geus leungit eta 2 suku. Ceuri ka abdi nyarita ajengan ayeuna karasa nikmat sampai teh da bageuna kerja-kerja terasa nikmat. Ieu mah entar dicaritakeun. Jadi karasa ngeunah teh geus eueuh. Da bageuna mah kerja-kerja terasa nikmat subhan. Jadi eta teh peristiwa eta teh dibenerkeun diakses ku Rasulullah mangka teh teu meunang apa hianat ka boy karana nu hianat ka papajikanna maka dibere adab komo di akhirat di dunia keneh bakal disiksa. Duh hebatnya kadang-kadang ku bapak-bapak tah patah Rasulullah ka boy teh mah dikawas mau beureungna satuju teu nyebutna ge maneh kumaero sikapna ge nabi kabojo landung kandungan laer aisan tegetas arupateun leuleus sejer liat tali betul karena awewe heureut pondok lain ka babarika toela tipis perasaan mudah tersinggung subhanallah. Nabi mah teu pernah ngagawekeun bojo da bojo mah lain gawekeun tapi gaweaneun mata goreng pamajikan digawekeun kuri hiji tugas bojo mah taat ka salaki teu meunang digawe taat ka salah teu meunang digawe ngagawekeun bojo hianat. Ulangi lagi tugas bojo mah hiji taat tunduk kana parentah salah teu meunang digawe ngan lamun geus halodo lila hujan ngagebret ari imah bocor ngageuwor tengah imah si oreng kenteng nolosot jeung salaki bari kudu jarum soklat kalepus mama cing naik kepala ngonekeun kenteng kedah resah tah mah eta mah lain digawe eta mah taat ka salah. Naon dalilna qala Nabi sallallahu alaihi law kuntu amiran ahadan ayyas judali ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Lamun Islam tengah haramkeun ieu lemah sujud kanu sejen da wajib sujud awewe kabeh termasuk bagi dieu kasaha kasalah. Ridho Allah aya di ridho salaki kawas ridho Allah aya di ridho orang tua ke anakna
Amin ya robbal. Amin ya robbal. Tapi Kanjeng Nabi kabojo tara ngagawekeun subha. Naon sababna aya gawe bojo salaki moal kuat. Hiji hamil 10 wahnan ala wahnin. Tengenah nyang kere, tengenah cingogo, tengenah ngedepeng, lempang her, tengenah nong. Apa? Aduh teuingnya. Komo lamun cek dokter spesialis kandungan awalnya lamun hamil 3 bulan, 3 bulan. Tapi ka 10 bulan. Teh selama 7 bulan sarua jeung mawa barang 40 kilo. 40 kilo. Teh selama 7 bulan. Deui 7 apa 40 kita lain barang hampang barang ber. Tapi daek we awewe Allah. Cing kurir nanya ka bapak-bapak, lamun bapak talian batu 40 kilo talian beuteuh ka mana-mana tong dilangan kuat moal. Kuat moal. Modal. Apa sih? Awal mah di mana anak? Tapi awalnya kaget teh nu kapok beuki gawo. Naon. Tadawe kalau badinya mah nyeun budak mani ngalaliman awe mah. Kalau kusalaki di bari 5 menit mani ngahep-hep. Kalau masalaki loba kasartaannya. Naon. Loba pamer. Awewe lobana rehejem. Malah loba ngajak sar. Dan cara salaki kurang pamer. Awewe di Sukaraja kalang ngaberele jiga besok manehna geus ya. Coba matak Nabi tara mewaran dambal kabon. Masak kunyalir. Ngasul-ngasul suluh kunyalir. Dataya kompor gas kawarung kunyalir. Suyar sayur kunyalir. Ngejo beres ngaji kunyalir. Apa kurat keret sungrai sakrai bulan beureum kunyalir. Maniku pagi pilih wadahan kana hidanganana disanakeun ka bojo. Allahu Akbar. Nabi teh kepala pemerintahan tapi masih kene masian tuang ka bojo subhan. Nabi teh dina berjanji pilih nabi ahlihi jadi jongos bojo, jadi pelayan bojo. Susagala teh ku bojo-bojo nama tegedah ada menyalira kantun nampi di sansar yang agung. Ye beritanya hari ibu pernah gitu-gitu ku salah kita. Manya penanto. Namun itu saya yang kuring. Coba geus beres Kanjeng Nabi sasapu yakumul bae Allahu Akbar. Sasapu ngepelan teh jiga babu aya sebuah pojo debleng solpat ku Nabi rasukan pojo soeh diseseh ku apa dijahit ku Nabi baju pojo kotor diseseh ku Nabi malah Nabi mah acuk naon anu kotor diseseh ku mantenna subhanallah ceuk bari paos selah dalam ge diseseh. Ibu pernah sangsu seseh sorakin teh pikeun ge mah tah geus bungan senang kana geusina teh. Yo, bapak-bapak ngesok persian sangcut bojo bakal diberi sangcut bidadari di akhirat. Amin. Kumari sangcut bidadari di akhirat eta mah seungit nage seungit sur. Jadi kieu seungit radius jauhna ka ameu 500 tahunan mun di lempangan. Subhanallah. Punten Bu, lamun dunya dijual jeung eusina dibelikan karena cangcut bidadari muah kabeli awahin kumahalna. Lamun bidadari turun kadunya nyiduh ka lautan ka bawah seungit jeung ka bawah amis subhan. Coba lamun cangcut bidadari ditololkeun kadunya langit jeung dunya ka bawah seung kabeh ka bawah seung. Cai seungit, lumpur seungit, WC seungit, tetangkalan, gunung, batu, kabeh seung. Palingan loba nu kabita di akhirat para si bikin suada solihin kumejot kabita kataji ku sangcut bidadar. Saksak kana sangcut. Kamu kana naonan? Ya Allah.
Batang Nabi kali lagi tara nitah gawe kabon Nabi sasapu kunyahir Nabi tara selingkuh ti boy eta cenah ngawayu wawartos heula kabon kuno sepuh di Widian bade kitu moal ibu kacaroget aduh malamun Nabi aya istri di pikaboga wawartos diirinan ku sepuh subhan malah pernah Nabi geus bojona dalapan kasalapana bada beres perang Khaybar nikah ka anak Yahudi terus di Islam ketika meni mensang jeung anom subhan eta Siti Aisyah Ummi Salamah Siti Hafsah tempuh cemburu berat subhan cemburu berat eureun cemburu apa teh kulantaran beres nikah ka anak Yahudi aya urang Yahudi 100 orang karek 2 bulan yadkhuluna fi dinillahi afwaja berbondong-bondong ucapkeun 2 kalimat syahadat ternyata Rasul nikah ke anak Yahudi teh marah urang Yahudi asup Islam subhanallah mata Nabi kelih tara seling tara sumput salin tara sidrat culas kabon tara ngabalieur tina kahoyong boj tara teu madep kana hak-hak boj tara ngalengos tina geurentesning ati boj tara bohong ka boj kitu Bu Nabi mah tara neungeun duit dina kopeah teh apal boj ayah sebenarnya duit nak kopeah salaki naik saya sama siapa lamun ustadna nenek duitnya disempil-sempil di kitab dan kebanyakan tuh bojoda pinter ngana duit kapal iwanya nu dialog teh deui hadirin anu dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala Nabi tara ngarampas kana kehangatan cinta bojo subhanallah eta teh akhlak Nabi nu kalintang utamina subhanallah hadirin anu dimuliakeun kamana dia ceramah kebanyak insya jadi ieu madrasah al-awwaliyah madrasah al-awwaliyah awasnya ieu teh bakal jadi kendaraan nu mawa urang engke di akhirat lebet kasawar amin ya tenang Bu kamari urang nu kurban Imam Syafi'i mah nyebutkan kurban teh hade doma lamun aya doma 7 geus hiji ewang ulah dikana sapikeun lamun kana sapikeun mah jadi sapi ku 7 sedangkeun nu dikorbankeun bakal jadi sedan mun ku sapi mah bakal hiji kendaraan ditumpahkan ku 7-an tapi mun doma hiji ewang bakal sedan hiji ewang cing mana sedan hiji ewang aya nu nangkel nu bujurna beda jadi KBG nu di pakai amal teh jadi kendaraan nganterkeun urang engke ku Allah kasawar amin ditamani ku amal sejen eta mah ngalumur saperti ngalah syafaatul ulama amin ya rabbal alamin seueur bersolau nu ngahirup sunnah nabi tapi madrasah teh ulah dibangun unggul putra urang kudu diasupkeun ka madrasah di briefing, ditatar lahir batin, amin. Amin. Sina belajar agama, sina berbudi akhlak anu mulia. Ya. Dia dikader jadi lil muttaqina imama, amin. Amin. Jadi ahli waris Rasulullah sallallahu alaihi barudak ngarah jadi budak kamu musoleman di dunia diisil herang panon, amin. Di akhirat bakal maleng kasawar, kasawarga. Nya boga anak soleh nu dipasangrekeun ngaji di dieu belajar betul nya urang milu ngabangun ngarojong kana pembangunan ieu mah di akhirat teh bakal bagja jeung mulia amin ya rabbal beda jeung jelema anu naon-naon teu naonan balik teh cuang cieung eueuh nulungan jeung eueuh nu nyafaatan itu jadi syafaat maka deh bakal jadi syafaat iya lamun urang ka Mekah nyium hajar aswad teh saur Nabi di akhirat bakal sumping ka Allah aya sampean aya lameyan bari neku jeung sowan kieu jariosna nun Gusti
itu Mang Haji urang Kiara Lawang pernah nyium abdi engal ku Gusti ka surgakeun. Dan gitu teh. Jadi naon? Nyafaat. Iya dia bakal nyafaatan sumping madrasah ka Gusti. Tak seperti Hajar Aswad. Mata muka-muka orang wajah ayah ngecuk Hajar Aswad. Ngadon parem. Mulai ayah di tengulan, dia dilatari ngecukna. Ngecuk abdi tak ku ente main dari butek aja mah. Hawak bisa gitu jelema teh jutaan ayah kabeh. Ya asalan teh nu penting mata baru dalam berkah urang menang surga gitu. Kumaha teh aduh senang diteulan nyeri nah cenah bari heureuy ongko Hajar Aswad teh batu tapi ku abdi disiun bet karasa hipu si orang eta mah pipi ini kacil naon apa bae cek abdi oh duka ngimpi naon da nyium pipi kemod ya eta mah meureunna goni mah jadi maksudna bakal jadi syafaat naon dipake ibadah jadi syafaat jaya-jaya. Ibu sok berjamaah atau bapak di dia ayah sajadah di akhirat sajadah bakal nyafaatan ke jelema nu makena teh heul dicincakna pakai salah yang masih bakal ngomong di payunan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu ka dieu nganggo tudung bakal nyafaatan nganggo pupur jeung mikap bakal nyafaatan nganggo maksi, nganggo gamis, nganggo tarumpah, nganggo senal, nganggo selop bakal sumping ka Gusti mata kieu nya ai kana pangajian mah kudu nu hade karena engke bakal apa sumping ka Gusti make samcu teh kudu nu moal aya samcu sarebutin we elak ka payun Allah leres mikap kudu mahal samcu kudu mahal ayatna tuh catat naku surat Yasin nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu apanya kami bakal ngahirupkeun ka jelema nu geus lapuh jadi tulang belulang geus buruk nuhyil mauta teh wa naktubu ma qaddamu kami nyatet kana amanah nu wae nu dipigawe ku eta jalma kami nyatet moal dieuweuhkeun kana tapak-tapak asalna tapak-tapak gawe eta jal naon tapak raksukan teh tapak amal urang nu dipake ngaji pake sok nya subhanallah kita bakal nyafaatan di akhir sampai tarumpah wae palingan itu awewe nya make tapak teh kudu anu buni anu loba ngarah rasukan di syafaat di akhir laras Gusti si ibu inem iya abdi pakaianana ditutupan orang mah kitu engke di akhir mata dia surat Al-Ahzab pakaian awewe teh 6 met tau saudara-saudara naon yang loba teuing sampai terasa tengah ke tudung kenaon tudung dirucitalan hebat teh perancang busana muslimat nepi ka rapih nepi ka beuheung awewe teh kada leh beungan loba hapur gitu subhan make seudi tinggal 4 meter saten eta merangkap dalam rangkap lu kabayangnya mun hiji awe muslimat make pakaian tudung jeung maksi nu ngabuntel badan sakujur 2 meter demi Allah nuntut permintaan pasar pabrik kain kahatek bakal laku subhanallah negara Islam dilaksanakeun jadi rahmatan lil alamin amin ya rabbal daripada pakaian anu pon pakaian tembus pandang bari merang naon pakaian tembus pandang bari merang kaluhur make lekmong kelek katem kahanak make rok mini liang orok tebun manis setengah jeung ngadai kana surabi atah nanti ini temong-temong belum ngabola jantung konek aja carulang bujur emplok senol mah bitis temong-temong garing kereng hideung peot beuh ketapak goreng bawang sampean raram di Sukaraja bayangan ya selebriti saka pengislaman pencitraan make busana muslimat aduh mane hebat teh mane rapi tapi saka keur soma parangkakan demong em naon parangkakan demong em matang disindir ku santri nu nyanyi marawis lagu gentong
Kenapa? Jilbab putih, jilbab nadi beungkeut ku kain nu heureut, salana merecet, pakaian kos leupeut, hayang katingali. Allah belum pegang, saretiasa nerangkeun askeun. Jilbab putih, jilbab nadi beungkeut ku kain nu heureut, bajuna kos leupeut, salana merecet, hayang katingali. Jadi ieu teh tempat natal mental lahir batin para putra urang sadaya. Awas ya punten Bu. Budak soleh mah boro-boro di akhirat tidunya ge ti seuleuh mah. Kayak beda jeung budak baragan. Jadi kawirang dunya komo di akhir. Baru kira imin. Di abdi mah aya ibu-ibu gogorokan muga-muga singgara pae, muga-muga singgara modalna ibu gak pae modal. Itu tuh budak mutiluan ka sawah hayam tara kari leungit wae gitu. Tuh didoakeun aya bangsa ti umur abdi tapi pinahan ti umur sejen maot dah hajat liwat naon tapi jelema soleh mah maot diceung-ceuring diantereun ka kubur dipangacakeun doa jeung Al-Qur'an deus malah ditunggu-tunggu ke babarengan papami di akhir eta teh nu ti silih herampan. Lamun ibu boga anak soleh mangangke di akhirat anak ibu ngadaduan di lawan surga. Amin. Ya Allah. Aya jelema doraka ngan teu musyrik mawa im. Dina hatena aya lafaz la ilaha la maujudail la matlubail la mahbudail la masyudail la maksudail la ilaha ufni biha umri maksud la ilaha illallah akhlu biha wahdi la ilaha il adhulu biha qabri la ilaha il alqa biha Rabbi. Tos tanu masa eta di akhirat kajian disiksa ayatnya nyayan hatena cahaya iman subhanallah. Eta hate jelema teh mental teh kaduru karena aya lafaz la ilaha illallah. Kajian teu pernah salat di dunia tapi aya iman, aya harapan eta jalma di akhirat menang ampunan Allah. Amin. Ya Allah. Aya jelema KTP Islam tapi tara salat tara ibadah ngan aya iman lamun disebut kafir teh nganyegang ngambek mane kafir lain sa aya mah Islam ngan can daya salat teh aya imanan satetes subhanallah. Di akhirat dikeum di neraka sabaraha poe sakedap kur 7.000 tahun. Sabaraha kokoceakan maratan langit aluk-alukan berang penting ke Allah Gusti ampun Gusti tobat abdi ulah dikerepekeun teuing di neraka teh kiat saur Allah lamun maneh ku aing geus diringankeun semet beuheung moal menta moal Gusti moal ku Allah eta jelema dikerebek teh semet beuheung nerakana ari geus semet beuheung ngagorowok deui Gusti ampun semet tadawe saur Allah tunya cacak-cacak hareupeun kaula maneh geus sulaya janji paingan maneh asup ka neraka deukeun hirup apa di dunya loba sulaya jeung nyulayaan janji kami subhanallah. Tapi hari keukeuh kumaha ada Allah Maha Rahim naon Maha Rahim minta diringankeun ku Allah dijair di neraka alhamdulillah. Naon dalilna Bukhari Muslim ya malaikah akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithlu dzarratin min iman. Kaluarkeun ta euy malaikat di neraka
jelema nu geus dikeum 7.000 tahun nu dina hatena aya la ilaha Muhammadur dijahit teh gebog lain arang lain digosok dina bangawan hayat naon duka sabaraha ribu tahun ayeuna mah hirup jadi jelema ki jelema tah eta jelema ibu anakna anu apa berjibaku nepi ka diasupkeun ka sawal ceurik eta jelema teh sisikan make ka bagian surga Gusti di mana ieu surga abdi mah boro-boro tiasa lebet ka surga nija kekesena ge jauh tanah ka langit ngamun seungeut teu moal-moal acan komo ieu surga lain keur juga jelema jisim abdi mah pinuh ku maksiat teu pernah ibadah ieu mah keur para ulama para shodiqin para sholihin para aulia para mujahidin di mana Gusti ieu surga abdi mah teu kabeuli ieu surga teh ku amal abdi mah teu kabeuli ku abdi mah Gusti saur Allah nya euy lamun ngukur amal jauh tanah ka langit ngan maneh boga anak diasupkeun ka madrasah al awaliyah amin ya rabbal alamin teu jadi ustaz mangandaek salat jeung saleh hade akhlak ka kolot sabaraha maot ayeun masa rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira ya sasat nama ieu surga aya jatah hancengan keur ayeun teh istighfari waladikalaka karena wasilah maca istighfar anak ayeun keur ayeun ti dunya teh budak nu diasupkeun ka madrasah amin ya rabbal alamin abdi mah aya anak ulama jadi anggota dewan di itu tuh di Jawa Barat di P3 istri sakarat di rumah sakit anaknya incu ulama gede teu bisa maca yasin atsan nahu eta mah fitnah dunia akhir nanti bisa yasin ngumulengan dan ngaji mah babari asal daek asal aya keinginan dan kehendak kemauan amin karena ngaji mah bakal dibantu ku Gusti ya sarana bakal digampangkeun ya terakhir ya penting teh abdi pernah ke Mekah seberapa kali ke Mekah teh aya 15 kali berenang jeung umroh mawa jenderal kepala Induk Koperasi Angkatan Darat masih kene dinas ceurik kita di haram ceurik si orang loba atina ditulis ku laten lapaek tulis ku laten kalau mantasan karena teh bisa masakur kalau misalnya gunung ari batur rencangan sa hotel sama tamat Quran di hareupeun ka teh si eta mah boro-boro tamat mari ku mejot hayang bisa masakur ceurik bari jenderal berbintang 3 subah cenah abdi lah sampai kadaluarsa diajar ngaji ka mana ngaji mah gitu barudak sanes kitu patuh ku privat teh ngonang saminggu 4 kali ustad nu bisa macakur nyaneangan tilimangan kori murid ajeunna tilimangan eta saminggu 4 kali tina metode ikram metode libat 2 tahun paseh macaal bisa jeung mahariurna milu deui umroh jeung abdi ka Mekah karena travel jeung abdi di Mekah kalaksanakeun kabedag hareupeun Ka'bah maca Quran satamata ari maca Quran satamatan di Mekah di haram sabaraha 100.000 kali tamatan maca Quran mari eta teh geus kol diajar bener-bener teu lami kur 2 tahun nah loba jelema nu bodoh anak kiai teh bisa maca Quran momol nganti komo lamun ilmu bari ngarukan dia masing-masing menang ilmu dia sekolah madrasah demi Allah molaseh bakal bari mempelajari agama amin ya rabbal wakal dari kanya kitu di dieu amin jadi ke di akhirat bakal ngasupkeun ka sawarga teh para putra komo maot hiji budak nu di pasar kadua budak nu maot di waktu balik eta bakal mawa ka sawar amin ya rabbal alamin hiji nu melu ngabangun madrasah moal ditakonan ku mungkar nakir jadi kadua nu sok ngajar di madrasah
Mual disiksa di kubur lumpat mungkar nakir subha. Katilu nusok maksa surat tabarakalladzi biadihil. Mual ditakunan ku mungkarna, mual menang siksaku. Kaopat anu maot mabutun jarengit beut atawa koler atawa taun mual disiksa di kubur jeung mual ditakunan ku mungkarna. Amin ya rabbal alamin. Kaopat kalimana nusok dae mamatahan besin GR tah eta mual diburukeun taneuh isinen kudu ngaburukeun yasa jelema nu daek mamatahan ngaji mamatahan belajar amin ya rabbal ieu teh hubungan jeung madrasah nu hubungan jeung ngaramekeun ngahirukeun madrasah amin ya rabbal alamin. Selama apa madrasah masih ayah ramekeun eusian kupala putra urang sadaya marah langkung-langkung pahala diratakeun di awur-awur ka jalma-jalma nu milu ngarojong ngabungeun ieu masjid amin ya rabbal alamin. Cekapenya begitu ya lo setengah 12 ieu mah doana muga-muga sing manfaat amin. Ngajarna sing di masa kakek lahir yang batin amin. Mampu ngalahirin putra putri jadi warasatul anbiya. Mampu ngalahirkeun qurrata ayun. Mampu ngalahirkeun zinatul hayatid dunya. Mampu ngalahirkeun lil muttaqina imama amin ya rabbal alamin. Bari muga-muga hidup loba muridna manfaat ilmuna manfaat di dunia wal akhirah. Tilu terakhir teu ngomongkeun amal jariah ini di bapak ibu di mana mawon bakal diganti ku hidangan surga dina kitab Ruhul Ar-Ruh Ibnu Qayyim bakal jadi hidangan surga di alam barzah anu kurang dinikmati moal beak-beak ila yaumil qiyamah. Nah, manfaat amal jari. Muga-muganya anu pernah nyumbang sing banyak umur. Amin. Malah anu usaha sing gampang rezeki. Amin. Bari loba keur ibadah. Amin. Malah putra sing solih-solihat. Amin. Lalu aya kabeungbeurang sing diringankeun ku Allah. Amin. Aya kasesah dibabarikeun ku Allah. Amin. Anu gaduh panyawat sing didamangkeun ku Allah. Amin. Anu boga anak sing solih-solihat. Amin. Anu boga hutang sing dibayar ku Allah. Amin. Anu hayang ka Makkah haji umroh ditakdirkeun jadi ku Allah. Amin. Mari urang kabangkian hancengan hirup anu mulia maut anu syahid kenging ampunan Allah maut husnul khotimah. Amin. Di akhir hayat moga-moga urang husnul khotimah di pasien rezeki tobat meneh maut amin. Bari urang istiqomah mempertahankan keyakinan orang kabawawat ajaran akidah ahlus sunnah wal jamaah. Al-Fatihah. Sakitu nu kapiatur hatur nuhun wilujeng kulem tidak kuronanya karunya teuing nu setengah 12 tapi abdi mah kok asing tadi ningali aduh ya masyarakat hebat ahli surga di bawah marhabat tadi nangtung kabeh luar biasa. Dan tadi geus katingali masyarakat ijabah min ahlir jannah. Tadi bicara sholawat marhabat narangtung dan tadi umat Rasulullah nama nangtung ngahormat ka Rasul ketika sholawat dibaca dina hadis ada elami Rasul hadir malah ngawaler karena sholawat salam kurang mata kurang disunatkan nangtung eta ku tapi sadayana ban aya deui saja ngajar manut diuk we ngajar daun teu pengkol mah dengan naon tadi jadi apa sampai tapi ya ku peduli benar-benar umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka menang syafaat rumahnya di akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Hatur nuhun wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.